Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha ta'ala wa naskuruhu ala ni'amihi wa fadlihi wa karumihi wa judihi wa nusalli wa nusallimu ala rasulil mustafa habibil mujtaba imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin walar salawat sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna wattabi' millata Ibrahima hanifa. Namun kapaksa al-ayah manaha Allahu wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Al hadis wallahu alam bihaqiqatil murad. Allahumma shalli wa sallim ala hadza nabiyil karim amin. Amin. Sayyidina Muhammadin Amin. fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Amin. Allahumma barik lana fi auladina Amin. wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana faqihina fiddin wa yassir umurahum umura dunya wal akhirah wasfi maradahum wa tawil umurahum waj'alhum minal muttaqin wassalihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al kiram anu parantos ngalantunkeun suantena ngaos wahyu ilahi Al-Qur'an. Mudah-mudahan ieu tempat ku diaoskeun ayat Al-Qur'an tamih-tamih berkah amin. Kahilap ka pengatur waktu pembawa acara anu parantos maparin kesempatan dina waktos ieu semata-mata takdir ti Allah subhanahu. Tahilap ka sahibul hajat anu mana ya tinu boga hajat. Oh di lebatnya. Wios dan kinogen nama kemenakan panginten ingsa di lebet teh keur ngondisikeun eta teh saras namanya heulana. Naon anu pantes bahankeun ka palabuhan kitu kira-kira. Insya Allah nyeta Kang Ismail sanes. Anu mana anjeunna panginten parantos ngahitanan entos hitana teu acan. Alhamdulillah anu wastana Ananda saha jenenganna yang nabilnya yang sabil mudah-mudahan dipauskeun yuswana ku Allah dicerdaskeun dijadikeun anak anu saleh amin ya robbal. Tahilap kanu sami hadir anu ku pribados sangat tipi hormat nyangakeun silaturahmi kasadayana urang rada majeng ka payun. Dasar resna mah ieu ge bangku ge masih kene kararosong saresna mah. Ngan sok karaos dinu poek penampakan biasanya. Insya Allah Rabbuna Karim. Ibu bapak anu dimuliakeun ku Allah anu linggihna di daerah Kalebet Ciareu itu
atau napi tanjakan tangkoraknya lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ya kampung Ciarei Koryah mubarakah amin ya robbal. Tahilap ke Bapak Ketua RT, ayah Bapak RT anu palih mana? Oh di Numojoknya lah. Wios Pak RT, mudah-mudahan panjang yuswa amin. Ayah Bapak RW ayah. Alhamdulillah dinararaga walimatul hitan. Alhamdulillah raraga walimatul hitan nyepitan murang kali pameget. Ari istri di hitanan tuh ibunya sami istri oge ngan carana beda reres teh carana beda rahasia nyepitan istri emang cukup we ku parajinya. Allah Rabbuna Karimun ayeuna maka ibu bidan penginten malah sunat di tempat anu sembunyi hati hartina dipersepen mun kapungkur mah upami murang kali pameget mah sunat di tempat anu terbuka diiringi ku ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngabreng tatanganya nyepitan murang kali pameget kapungkur ayeuna mah dah henteu nya dicenak naik ka dokter reres teh ibu. Kapungkur mah biasana upami bade nyepitan ti angalna keneh kadang-kadang sok mosen anu naonna nu ngalahuna oge da budakna gede tanaga bari adatna rada miwah ti batur biasana nu mangyepengkeuna oge bapak-bapak anu jangkung badag biasana mangkin dina tabusa anu dina dinten anu hoyong dipangyepengkeun putra abdi da teu tegaeun paramana mah reres Allah beres subuh teh biasana rebun-rebun kene saci areuy pre henteu ka mana teu ka kebon lamun ngebon teh mah sabab rek nyaksian nyepitan putra anu janten tetangga nyepenya di masjid burudul sadayana siap anu naonna ngalahuna alhamdulillah sakodeder samping bari teu dikolor-kolor acan bari poe kene nalika rek dikereut ku bengkong teh ieu teh nu luhur anu handap dan nolol bener gitu kira-kiranya. Allah Rabbuna Karim saha nu pertama ngalaksanakeun hitan nu pertama ngalaksanakeun hitan Nabi Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu samanina sana. Nabi Ibrahim ngalaksanakeun kegiatan hitan dalam usia 80 tahun dina yuswa 80 tahun pesepuhnya punya pami ayeuna mah sanes sakarak disunatan ayeuna mah tos rada wareg grupina teh nya heulanan kira-kira tos rada wareg ngagunakeun gitu kira-kiranya sabaraha tahun mah 80 tahun boboro dokter bengkong ge can aya naon pakakasna bil kudumi ku kampak harita nya rada cocok nya punya lajan lihat cari ku kampak mah rada kena bener teh calamun ku silet nyoledat bangun nantinya Allah Rabbuna Karimnya. Nah maka di tempat anu terbuka kurang kali pameget sampai mana sampai ka dewasa Pak malah upami aya orang non muslim lebet agama Islam mualaf disebutna lalaki mah wajib wae disunat wajib kumaha lamun awewe nya 25, 35 tahun, 40 tahun asup Islam sunatan entongnya. Ulama berpendapat Pak didinya pelebah nyunatana eta mah wenang hartina wenang kumaha wae rek disunatan heug rek henteu sabodo teuing da lain mejeuna sunataneun 35 tahun mah ya kitu kira-kira nya punya heulahan nu matak baheula mah sok ngabring geuning ka bengkong Arif leres teu anu aya di Sakarwangi tah
di bumina bengkong arif tes didinya biasana sok aya dina naon dina kaayaan dinding sok aya batok anu dinaon ditaplokeun batoko oh keur naon tate batoko keur nyunatan luar muslim anu geus dewasa maka diasupkeun kana batok anu penolol gampang lalaki mah bener teu nolol tinggal muncit we gampang ibunya heulanan coba lamun hayang awewe dituruban ku batokoh rek kumaha kira-kira kitunya heulanan urang pada mikiran we heulanan jigana dituruban ku batokoh kalah panoong-noong bangun hatinya bunyi gitu kirunya menawi ibu bapak para ustad para kiai sok rada babari ngajelaskeun masalah beberesi ka bapak-bapak ka ibu-ibu mah rada sulit sebenarnya mah pan ayeuna mah geuningan nuju tos aya hujan teh acan ka dieu mudah-mudahan ku berkahna ieu riungan sing saengalna dilungsurkeun hujan ya robbal alamin nya banyak masyaallah rabbuna karim nah upam aya wae cai mayanya alhamdulillah sanaos bari aya cai teu nanaon pan ibu-ibu bade istinja bade bebersih ku batu teu nanaon kan nya mangga eta mah peper we ku batu tilu alatna nya tilu batu ngan babari sote ka bapak bapak tinggal nyeret we nya heulahan peper kiceun tong tarik teuing Kang meperna oge deui nya ya Allah rabbuna tapi palebah ka ibu-ibu cok kira-kira rek sagede kumaha pi batueunana gede teuing nya eleh nu belah jero leutik teuing kaceklok lamun kaceklok bisa ngadehem moal kira-kira rada susah eta nya masyaallah rabbuna karim dituntut di agama Islam supaya ngalaksanakeun kegiatan nyepitan Bu menawi geninganan murang kalih pamagat upami teu acan disempitan teu kenging dicanak ka masjid ya Allah rabbuna karim malah pendapat aya dua cek sebagian ulama teu nanaon najan bari can disunatan dicanak ka masjid asal budakna tiasa diposisikeun alhamdulillah bapakna salat yang di dieu nya dijuru tong ka mana-mana ungeuk budak harita mah ari geus salat pada kumaha we budak ieu bener teh Allah rabbuna karim aya anu ucing-ucingan ka hareup aya naik kana mimbar aya bapana ke ruku si bebel cenah nya aing ge teu wani naik ka dinya ai lain kiai mah bener teh ada budak atuh ngaranna oge Allah rabbuna karim kadang-kadang budak memeh salat mawa jeruk atawa jamu batu budak dua jamu batu ngagorolong ka hareup pas kana hanapeun samping imam pan eta teh direbut kadinya ka jero nya jamu batu hiji direbut ku dua nu hiji geus meunang nu hiji encan atuh sagep-gepna we akhirna teu da ngaranna ge naon bun budak hadena mah can disepitanna meuning tong dicana ka mana ka mas naon sababna bakal ngaganggu karena sahna salat nu jadi bapak tel weh antel eta budak nangkod dengarana ge pan anak kanu jadi kolot terus teu Bu nangkod dina tongong bapakna sabaralila nangkodna nu mentak ngabatalkeun kana salat